Siap langsung raktir. Mana apa ya? Langsung raktir. Wow, budak kopo. Enak ya. Budak ngopi ya. Beak. Hey, what happened? Tunggu dulu. Ti, jauh beak mah. Ya kumaha sih penawaran lah. Dia mah yang sih lompat baik kali dia. Aing mah disuruh mulai muncang ke dia, ka dia lompat baik. Nyaho nih. Pasana tadi kira euy, kira kali kumpul. Aing mah kumpul jeung barudak di dieu geus ka dieu. Tuh, saya ada pegang-pegangan. Ya, ajeuna ye kopi beak kumaha ye. Meuli dia arti eta kudu dibelikeun. Nih, tinggal mah kudu meuli di dia jaya. Gimana cai kali? Ya bangsat.